aing mah Tapi nah Kang Cepot, Kang Cepot, naon euy? ya memang upami ditelaah jeung disimak karena inspirasi anu dikaluarkeun ku Kang Cepot Nya sakitu munel Hade we eta teh. pasti ya Bener. kabari reungeuh tah ku si oknum-oknum. heeh. Ngan hanya ka Hanya ka naon sok Kang Cepot lepat jalan. lepat jalan kumaha? Terang eta bahayana nu neme ekstasi ceuceu inek. Heeh. Terang. Ayeuna nuju neken karaosna raos. Leres. Tapi upami atos teu meunang kumaha atau pami teu kagungan artos. Da aing mah teu mabok. Naon atuh? Naon atuh? Lieur wungkul. Ai lieur sareng mabok naon bedana? Bedana teh mah. Ai lieur mah numpak mobil tuluy utah pan eta mah. Lamun Mabok anu mabok. kitu. So. Ari bieu Tapi- Ai lieur mah aing ti dagor kana tihang lieur tah nyeri. Jadi nu mabok mah teu lieur. Heeh. Ayeuna mah uing mah bacaeun. Ayeuna nu mabok nyarita bener na marukana ayeuna teu mararabok jelema gitu. Dan dari tah nama balalan neraka batur ai maranehna saralah na marukana teu mararabok eta. Pikir ku ente saswa. Bener, Aing bener, mah bener. enak. Asik. Ijem urang enak-enakan ijem. Geningan diijem geuning rek ngaluarkeun uneg-uneg. Si Kang Cepot teh nyaheun ka generasi muda anu penerus anu rek neruskeun generasi kan di baheula. Lebar nagara urang teh sakitu diberjuangkeun ku pemuka-pemuka nu kapungkur teh seseepan tok jiwa tok raga jeung bana sagala pikeun ngabelaan nagara tina Nah, kemerdekaan. itu bener saswa toh jiwa, Toh toh jiwa. ayo gitu. Kari-kari ayeuna ku si oknum-oknum Disalahgunakeun. diraruksak Diruksak. diwawalan cece budaya anu eta Budaya mah asing. budaya kafir. Budaya kafir saswa. Jadi di sakabeh organisasi di sakabeh eta oge aya oknumna. Aya. Pokona mah simulna mah euy Bapak Tani di mana melak peuteuy pan teu jeung hileurna. Henteu. Bener sawa. Leres. Bener sawa. Leres. Oh, aing mah dengekeun keces. Cek aing oke. Tapi Tuh. benernya Ayeuna dina peuteuy aya hileudanya Muhammad. cacak barang leutik eta komo ka nagara oknum teh loba nya. leuwih ti hileud. Teuh leuwih ti hileud. Ayeuna model kejadian-kejadian bawa unjuk rasa bawa kejadian di mana teh euy. Nya di Rengas Dengklok, Ka eta di Rengas Tasikmalaya. Dendeng. Rengas Dengklok. Rengas Dengklok, Karawang. Karawang. Heeh tah. Muhammad. Tuluy di- Tasik Pan itu Malaya. aja di ditu sanes. tah di Asikmalaya. Tadi Asikmalaya, Tasikmalaya. Tasikmalaya, Situ ono. tah Situ Bono. Situ Bono. Tah eta teh naon cing urang teh kudu jadi eunteng. Larasnya, Nya laras. grepek maneh ngeunteng da kences panon maneh teh saswa. Jadi figura nama kieu sigana meureun anu Nya. diterangkeun nama ku Kang Cepot teh aya anu kabireungeunna teh. Bari jeung manehna tiriping tapi lamun ditelaah kata-katana teh nya heueuh bener Pak RT. Tapi kieu nya sakumaha eta ge kieu. Pokona mah kieu Pak RT nya ulah nempo jelemana. Ulah euy. nempo bungkul kanana. Tapi dengekeun keteranganana Maknana, nya. laras, Itu laras, lamun ditenyo jelemana bisi kapiheulaan ku ngewa jeung ku resep. Ah, gitu. Lamun kapiheulaan ku ngewa grepek sanajan ngomong bener da moal Betul. digugu da Wah, ngewa wah. ka jelemana sabalikna kapiheulaan ku resep. Pasti kabawakeun. Sanajan salah ngomongna tetep Di- dipikar resep. resep. Nah iya tadi dinya teh urang kudu boga pamilih saswa. Laras Ya, mana pipiti, mana baskom. Laras. Teh, ya, patuker sarang mana gaji, mana euy mitoha aing geus ka dieu acan. Sok tanyakeun. Mang Aswa. Ceuk abdi mah asa curiga. asa curiga. Nyebutkeun tripping, nu tripping mah biasana keseimbangan dina pikiranna ge teu puguh. Da ieu man ngomong teh manita. Kade ya ulah salahnya Nya. beda deui. Nya. Lamun anu tiriping ecek beja, Nya. memang lamun urang nanaon ge kamalina anting jeung nanaon mata Nya. cilaka. Eta akibatna teh kana otak jadi jiga bubur. Aya bewarana. Jiga Lamun bubur. urang sagala oge anu teu make angeran, Nya. Anu teu make kamalina ugeran, teu make batasan. teu make alah istilahna teh Teu make filter. filter. Bakal cilaka. Jadi bubur tas sira teh gara-gara ekstasi. Jadi sira aya nu geus jadi bubur euy. Cerona Aing menta euy bubur euy. Karasana, ieu mah karasana. karek simbolik cek carita
Tapi jadi jika bubur awak teh daek dahar ari Kang Cepot di jam masuk kasatuang teu aing mah hayang bubur si Suyud euy. Aing mah lamun si Suyud dibubur ngeunah euy. Kamana karep ang eling geura gesing eling. Ngomong teh era tuh batur itu lalaju akang. Samarukna meureun akang teh owah. Pada ngarogrog. Tuh pada ngarogrog. Teteh aing kuring geura dinu kieu di lalajoanan geura pek geura ari ajengan pidato ajengan dakwah di arah rantep. Saralahna teh Pan garelo kabeh nya salah geura pek. ya bener-bener Dipikir-pikir mah. dipikir mahnya jadi Ya. tari balik bener Kang Cepot Tari balik. tari balik kayak Lain tari balik, tari balik dibaralik. Dibaralik tuh. tari balik Nya RT jeung nu mabok kene meunang kene nu mabok. Jadi bener kene si Boim mah. Ari ti balik mah nu benerna ieu mah tari balik mah cenah Ti baralik. nah jadi anu tari teh baralik gitu jadi teh lain ngibing dengan jadi pabuis gara-gara inek tadi tari balik gitu Gara-gara cucu, gara-gara emat. tah eta teh Tuh. ngageuing Ngageuing ka urang. jadi urang ulah poek di waktu peuting canapan kitu make kacapan penting udah gede Nah, gitu. siga muning anu keur diadu-adu Udah adu-adu. gara-gara na tina naon Gara dina ngalegleg na teh. ngalegleg anu diharamkeun Diharamkeun ku agama jeung dari agama Tuh. undang-undang teu meunang Undang-undang teu komo meunang. ayeuna mah undang-undang ekstasi teh parantos kaluarti kesehatan Di kesehatan. janten teh nyaaheun matak mere undang-undang teh ka generasi urang supaya generasi urang teh meneruskan komo urang mah ayeuna negara urang teh selangkah lebih maju Selangkah lebih maju. era atuh ku Jepang negara anu ancur Terus? bisa lebih menonjol tibatan negara anu parantos mararajeng Ngeunaan ekonomina. Kudu nanti ditingkatkeun isin ekonomina ge nya. ngohon tapi Komo deui urang bakal aya naon bebas-bebas gitu naon? tah bebas dinas Dagang bebas gitu naon? perdagangan bebas Perdagangan anu teu bebas. kena ku pajak Teu kena ku bea teu kena ku nya. bea berarti antara negara-negara teh urang geus sakongkol tulungan elmuna picenan hileudna Kari neangan ilmuna. kari neangan Pikeun elmu. mapageun engke era tinggalana. negara urang teh ayeuna teh geus selangkah lebih maju Selangkah lebih maju. kumaha urangna Iya. bari jeung bersih tapi na oknum-oknumna anu rek ngahileudan Ngahileudan. kudu jiga Jepang mangga we tingali majuna negara teh ku ulah diganggu ku hileud-hileud anu cara dicing dina otak-otak jalma tah eta nu cilaka mah Kang Cepot. Bener. Hileud anu ngogorotan otak jelema mah leuwih jahat Oh jelas. leuwih jahat tibatan anu jelema nu ngaliwat di kadek Oh jelas. jelas aya di kadek ka ciri bohakna Nya. tapi lamun anu hileud nyangkaruk dina oknum ngaruksak ngagorowotan negara ngaruksak kana sifat-sifat jalma anu iman jadi kamana karep nya Nya. eta kade ye teh bisi taktik kolonial zaman baheula ye Oh jelas. Ngancurkeun bangsa. asupna ekstasi teh kade ye Nya. secara bedil meureun sieuneun ku negara urang meureun nya Kang Cepot Nya da bakal rugi da eta bakal mah. rugi Ngan katingali. modern ku cara lemes. Cara lemes. Nya modern neluh Neluh, nya. gitu. Aya nama bukti teluh ganggaung werji teh geuning nya Nya. bungkleukan. Bungkleukan. Teu kitu saswa. Mohon. Da kuring teh sebenarnya mah teu mabok euy. Ya, kacurigaan teh bener. Kacurigaan teh bener ngan apa ngumpul di jam. Sebenarnya mah teu mabok urang teh euy. ngan badan pantun unek-unek we meureunna Kang Cepot Ngabijikeun unek-unek bari api-api mabok gitu. Mohon Apa supados anu mabok mah dihampura. Laras. Ngan ulah sakali-kali deui jika kitu. Iya, terima.